Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Hadratul Mukarram, pengatur waktu, penjajah acara, nukusim kuring dihormat, para masyaihil kiram, para alimil ulama, para juama, para kiai, para asatid wa asatidah nu tanpa hadir di tempat sok sanaos dari sebatan hiji-hijina nanging tengirangan rasa hormat simkuring kamu maranteuna. Aparatur pemerintahan dari atasan sampai bawahan, militer maupun sipil, wabil khusus bersama Saiful Wilayah, Bapak Lurah beserta ringan, Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Hansip, musami hadir di tempat, musami kusim kuring dihormat. Oke hilap kaselaku sesepuh di ieu masjid beserta ringan, panitia penyelenggara, musami kusim kuring dihormat, keluarga besar Hendrik beserta keluarga, nusami kusim kuring dihormat, tokoh terkemuka, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh pemudi nu tambah hadir di tempat, nusami kusim kuring dihormat. Tawis bakti ayu urang sangkakeun ka Allah anu Maha Suci, tanda syukur ayu urang sangkakeun ka Allah anu Maha Ghafur, anu mana atas taksisna taksir takdir iradatna Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana biasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina haflah mubarakah munggu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuwasilahna urang sadayana biasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok ieu masih ngejantenkeun wasilah turun maghfirah bi rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salam nu langkung utami ayo urang sanggakeun ka junjunan urang sadayana baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi ka para kerabatna, para sahabatna, para tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mantena kenging syafaat yaumil jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sarta acana simkuring ngedalkeun kana naon nu bakal didugikeun dina ieu kasempetan. Simkuring ge sami jalmi boh bilih teh amah aya cariosan nu mantap ngabelentur kana tuwur, ngabelentrang kana tarang, nu sare kagere, nu emok kacabok, nu nagok kasogok, nu ditepas ka kupas. Hapunten anu kasuhun kumakinten kinten abade ngapunten. Insyaallah timpal walor moal kantos disuhunkeun deui. Ceuk paripaos teh mah celak putih celak herang caang bulan 14. Jalan raya sasapuan dina pada moal aya gantar kakaitan naon kedepe kiamat. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina wengi ieu tiasa hempak merbayaksa dina raraga memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke nu diluluguan pakai kureng-rengan
di ieu masjid, di ieu tempat, wabil khusus mudah-mudahan nu pertama ngabuka ieu masjid, anu ngawakafkeun ieu tanah masjid, anu ngahibahkeun ieu tanah masjid, wabil khusus kersana almarhum Al Ustaz Sutisna bin Haji Barnas, mudah-mudahan mantenana masing aya dina tampih-tampih rahmat sinayang ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masing dicaangkeun dipadangkeun di alam kuburna, mudah-mudahan alam kuburna masing dijantenkeun lawang babun min abwabil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah urang sadayana dina wengi ieu dijantenkeun jalma terpilih. Sabab lamun ceuk nafsu wayah kiwari nu ngeunah lain ngadengekeun pangajian ceuk nafsu. Leres Bu? Ibu aya ibu? Leres Bu aya leres? Cek nafsu mah urang lain kudu ngadengekeun pangajian wayah kiwari penting. Ieu geus jam 10 leuwih saparapat. Nu ngeunah mah sare di imah ngaringkuk. Komo dikekepan mah leres. Haneut nu aya. Tapi alhamdulillah urang sadayana dijantenkeun jalma terpilih. Bahkan ningalikeun salah satu cinta jeung deudeuh kajungjunan urang sadayana baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nepi ka urang ngayakeun ceuk paripaos teh mah nyumbangkeun harta harti tanagi katun emutan kuah kueh cai cauna leres banget ku cinta ka Kangjeng Nabi rek ngayakeun muludan cek bahasa urang nepi ka aya hayam ge dikebahan aya teh sing torolong we naukna wungkul leres banget ku cinta eta ya alhamdulillah ngan sarare lamun ditanya dina urusan urang mika cinta jeung mika deudeuh ka Kangjeng Nabi nepi ka ngayakeun peringatan ieu. Teu aya deui nu diberi ku urang sadayana iwal tika bagyaan dunya sinareun akhirat. Lamun rek ditanya ki ini budak ngora parawan teu katutrana ayarana kaderana kudu kahareup ya ulah cicing di tukang komo dinu poek mah cincang poek jamu air palih lebak cicing dinu poek susu air pada nyabak cilaka dah sararea lamun ditanya rek aki-aki nini budak ngora parawan teu katutrana rek pajabat rek kolongrat rek tukang busiat komo rek patani rek padagang tukang bawang kabeh ge lamun ditanya tinangtos hayang bagja dunya sinareun akhirat supaya kaharti ku sararea sing kuring moal ngabahas tentang sejarah lahirna junjunan Kangjeng Nabi tapi urang ambil hikmah dina peringatan ieu ku ngalangkungan ieu pangaosan urang judulan atau balik di pengajian teh apal-apal judul we Bu ayo mah poho kana judul leres pas ditanya teh naon cenah ajengan teh nerangkeun kitu we kita bener nyaram salah nah ari kana judul TV mah nya nepi ka apal sanatron bae aduh ikatan cinta jeung sajabana ya nepi ka apal atuh balik di pengajian teh apal-apal judul urang judulan mudah-mudahan aya manfaat khusus ka diri pribadi umum ka sadayana ku ngalangkungan peringatan Maulid Nabi hayu urang raih kabagyaan dunya sinaran naon cenah judulna teh tuh ya pan urang mah babari poho lain
Ya, saya ingat bener. Ingat we hayo. Kadang-kala orang mati apa nepi ka pohon bieu bieu. Ayo orang raih kebahagiaan dunia sinaran akhir. Ari bahagia cek kacamata jelema, cek kacamata jelema. Loba libuk, loba lauk, sawah lebak, teka lebok, brodi juru, brodi panto, ngalayah di tengah imah, si jabring aya di pipir, si jamrong aya di kolong, me roai di kebon roai. Netei gedong nincak si sigrong. Bahagia cek kacamata jelema, tapi belum tentu bahagia cek Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bahagia lain dan saukur di dunia unggul, tapi ia kebahagiaan supaya parat nepi ka akhirat. Numawi nusok jadi permasalahan. Pengajian tinggal pengajian, pengawasan tinggal pengawasan, muludan tinggal muludan, rajaban tinggal rajaban. Nutara sholat anger tara, nutara zakat anger tara. Anu merepet cap jahe buntut kasiran anger we merepet cap jah. Nu ngeceblek kasalaki ge anger ngeceblek kasalak. Nu tetanggung jawab ka pamajikan ge anger we tetanggung jawab ka pamaji. Nu tara berjamaah ge anger we nyeret-nyeret dinung budak. Ya, geus pahili awewe di KB gitu lin. Ari lalaki ngajuru ngan salatnya. Nyeret-nyeret we hayu. Sedangkan kabeh hayang bahagia dunia sinareng akhir. Rek kumaha gawe ari kitu. Nah. Tapi realisasi tina ieu peringatan maka kudu dilaksanakan ku urang sadayana. Sabab tergampang lamun urang yang menang kebahagiaan dunia sinaran akhir. Da urang mah brode juru brode pantong ngalayah di tengah imah teh lain ku hahakaneun tapi ku seusehan. Bener teh Bu? Oh komo zumujan. Barajal ti ngalawang daratang ti ngajanela lain birejekieun tapi nu naragihun. Pagawean ngabake kok jeung ngiripi geus puguh kalajada mah COD pas diteang amek-amekan da tegap jang mayarna isuk-isuk ditagih tiung tengah poe gamis pas sore piring parang wah bisa jawabna ya jadi urang mah loba ribuk teh lain loba lah lauk datang tu ngalawang datang tu ngajanela lain pirejekieun tapi nu naragihun sesuai nu diperingati ku urang ayeuna sadayana bahwa lamun urang hayang bahagia dunia sinaran akhirat ieu kabahagiaan lain ngan saukur di dunia unggul tapi ieu kabahagiaan parat nepi ka akhirat maka ikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Hayang bahagia dunia sinaran akhirat lain bahagia cek kacamata jelema tapi bahagia cek kacamata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari urang masuk ngabeda-bedakeun ka urusan manusia dina urusan harta pasti kuku aya nu hitut jelema beunghar saya Pak Haji daripada ditahan janten panjang ari kanu beung cekuk teh aya anu miskin hitut dina riungan jangkar kehet modal sia di mana karot dasar teh nyakola kitu lain tong waka ngomorkeun batur urang kejadian urang mah seperti ieu padahal Rasul diutusna ka muka bumi ieu ikuti kurang sadayana sabab Kangjeng Nabi rek nyampurnakeun akhlak manu sabab lamun jelema akhlakna goreng patut tinangtos tungul di parut jatang direm nu manyol ditungkup nu dempak dicap tukang tarok tukang bob tukang nyingsatkeun aner
sao kadua gap lamun sakali ngagaplok kuntu batur kabeh cok riweuh teu riweuh akhlakna teu bener akhlak anu mana kahiji akhlak sarta Allah disebutna ibadah kadua akhlak sarta Rasulullah disebutna mutaba'ah katilu akhlak sarta manusia sesama disebutna ukhuwah tong loba teuing tilu we kungalangkungan peringatan maulid Nabi ieu urang hayang bagja dunya sinaran akhirat maka yuk tingkatkeun urang hubungan manusia jeung Allah tingkatkeun akhlak urang ka Allah didinya aya akhlak ka Allah nu disebutna ibadah sedangkan jelema moal bener ibadahna lamun teu boga ari ilmu teh kanyaho le datangna ilmu teh tilu nyahoon leres berbicara orang tentang ibadah ke Allah berarti berbicara tentang ilmu agama maka teangan ilmuna usian masjidna usian madrasahna usian tempat pengajianana osok naraos bu osok bada ganyaranana urang neangan ilmu cek saha cek kangjengna dawuhan Kangjeng Nabi julusu kafe majlisil ilmi khairu min alfi salatin tatawuan wa khairu min alfi maridin wa khairu min alfi mayyitin diuk anjeun dina tempat pengajian tong lila teh ngaji mah sajam we leuwih ti sajam mah ngalemur ngaranna ge ya tong lila teh urang ngaji eta leuwih hade tinimbang ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat. Waduh, cek seribu teh geuning dah, leres ya bu. Orang taros di kabiji, aya biji, punten biji geus meunang salat sunat 1000 rakaat aja. Urang mah boro-boro nu aya ge biri-bir, tengah penting teh jemplang-jempling ngundang kolosor ini ke zaman KWC. Ngompol we unggul balik di WC si sablu mah molor deui ngeri tuh leres dah boro-boro urang mah salat sunat komo lamun 1000 rakaat tapi cicing dina tempat pengajian ngabandingan kana salat sunat 1000 rakaat mantak wegah hawana leres ibu ini kata pengajian nepi ka gining ka bina-bina sagala diterapkeun pan urang mah rek ngaji teh kitu lain bu ya pagede-gede halis nepi ka weuh ngecepat nepi ka jiga naon ya aya shadow diterapkeun bibir dibeureman pipi ditaplokan deuh baju nepi ka weuteuh kaluar ti imah teh nepi ka simbarakatak hayam teh murukana caruh bulan asok kitu bu asok. Oh, dan dipangmeulikeun emas kusalaki nepi ka dipake kabeh 5 anana atuh leumpang teh nepi ka ngijing hayang kadeuleu ini ka pengajian lain rek ngaji tapi rek neuleukeun eta cek bahasa kasarna nepi teh ka tempat pengajian kaluang di Kadupanak atawa di Pagelaran simpuring asli mah di Kadupanak ibu nya punten ye kembali teu nanyakeun ge asli di Kadupanak ngalaina di Pagelaran ngajegang antara Kadupanak sareng Pagelaran. Kadupanakna Desa Sinangsari Kecamatan Kadupanak Pondok Pesantren Darul Basar upami di Pagelaran mah di Pamoyanan ibu uninga kunaon abdi ngajegang tak gitu. Nah ini ke tempat pengajian nepi ka ngijing hayang kadeuleu dari tadi tempat pengajian eta aya nu jualan bala-bala nepi ka ditunjuk ku 5 ramo euceul sabaraha eta bala-bala dayang kadeuleu pas teh tukang bala-bala mah nepi ka bari ngasin 1000 cek tukang bala-bala ternyata tukang bala-bala mah emasna ge dina hun atuh ini ka pengajian lain rek ngararaji tapi rek neuleukeun ngan sok sanajan teu hasil ilmu ngaji mah ganjaran mah kenging tong lingrang tong hariwang sakitu ge alhamdulillah
bapak-bapak sub tempat ke pengajian kakarek 5 menit nge leres tuh pak osok tidak gitu nepi ka pinuh masih kita lain ku jelema ku hasil ngebebe ngabarako sakitu ge alhamdulillah kakarek 2 menit geus ngeh we hayu mata gogodana berat ngaji mah ya nu teu cangkel jadi cang nu teu ateu jadi sabab lamun urang rek ini ka tempat hade lir ibarat ngalahun nini ya analogina kieu logika da ngarakaan lamun di dieu ka pasar ka mana ka Sukasar ibu atau si bapak di dieu punten di dieu aya Bapak Udin aya punten Pak Udin ieu mah hanya ukur masalan contoh Bapak Udin teh erek ka pasar masalan ya bungah boga duit da kamari mah jualanana teh teu lancar ayeuna mah maju usahana dari kota meureun we da usahana teh dina mobil jadi teu reuneun maju. Nah Pak Udin teh ini carita narek ini ka pasar ngan di mana reka pasar tinangtos naik mobil megat di ditulah di parapatan megat mobil elok warung awi masalah dia Pak Udin teh. Nah pas begitu rek naik karena elok ternyata elok nate pinuh. Nah geus pinuh gitu ditinggalian ku kenek aya cenabah tenang sajok deui kosong ge kue diuk Mang Udin teh Bapak Udin teh nya dina eta elok ari pas nepi karada hareup jol teh di hareup teh aya parawan umur 20 tahun ari make baju seksi lekmong ari rokna luhureun tuur bari jeung geulis kawanti-wanti endah kabina-bina ari bodi gitar Spanyol diteuteub jareup sieup disawang ti tukang lenjang diilik ti gigir lengit geulis we eta parawan megat mobil sedengkeun mobil teh geus pinuh geus dipegat ku eta parawan da pinuh teh kek teh diuk dina lahunan Bapak Udin jawab Pak Udin rek kumaha Cek Pak Udin teh aduh ya aing cenah menang milik nepi ka badag ieu sabab ngalahun parawan anu geulis dan teu di dieu aya budak ngora jangkung koneng nepi ka ngalempereng koneng ka huntu-huntuna ku kasep-kasepna ya budak ngora sarua ceritana rek ini ka pasar megat di jalan mobil pinuh ngan sajokna ge we diuk deuh budak ngora baheula make nyebut sisir pan sedot nyisiran tinggal dikitu penting peleting naon eta ya hayang menang sugan we cenah aing menang parawan cek eta budak ngora maju we ta elok teh da puguh ge pinuh. Nah keur maju kitu torojol teh aya parawan umur 80 tahun megat mobil eta parawan asup kana mobil gek teh diuk dina lahunan budak ngora jawab sia budak ngora rek kumaha ngomong cek budak ngora musibah aing peuting ngimpi modal ieu bener teh aduh nah nalika urang rek ingit ka tempat kahadean mah tinangtos dirongrong nanti ku aku ka mung ku kawegah ku kasusah sabab cek logikana lir ibarat ngalahun nini bau hangseur jeung sajabana masalah lamun nini nu teu berseka tapi lamun urang rek ini ka tempat pamaksiatan maka dirongrong nanti ku kagenah lir ibarat ngalahun parawan umur 20 amparkeun sajada amparkeun ayeuna samakna meuli kopi jeung suukna nepi ka ditabuh nepi ka subuh dan teutunuh nonton golek tapi di bawah ngaji kakarek 5 menit geus nyegreker
ditanya teku ajengan kahartos alhamdulillah nepi ka nyeret ajengan nu bener sia teh tah tingali samleh abdi nepi ka base lain nyeret ka harti ieu mah si horeng ngelai kana sam atuh bahaya komo geuning salat Jumaahnya aduh kabeh narunutan kade tong Jumaahan didinya kunaon dewek Jumaahan dirinya da eueuh khutbah jojo salat langsung da molor teu ngadengekeun khutbah larasa nu matak palebah dieu berat hawana sabab gede ganyarana berarti ibu-ibu ini ke tempat pengajian ajengan ngocoblak si ibu ge ngeceblek we di juru harusnya osok itu bu osok bu gitu osok jeung ibu-ibu ka babaturanna aing bingung ieu teh kumaha nya usum corona kieu ini kok korobet kana calana eta teh corona teh duit hararese budak lewe hayang jajan coba bae bapana pagawean ketur eta dibawa ka tempat pangaji nah kadangkala seperti itu sabab ganyaranana bat leuwih hade tinimbang ngalaksanakeun salat sunat 1000 rakaat leuwih hade tinimbang ngalayat ka jelema anu gering 1000 anu gering ibu urang karasa ku sararea timimiti urang boga sirah anu ieu geus ganti sararea sirah teh can geus meunangkan urang ngalongok jelema anu gering 1000 wara-wara urang nya ini ke kanu gering pas di bejaan teh lajun ini buat baut jeung sajabana di bejaan ku tetangga bitoh erek ningali moal cenah bidah gering paduli teuing lah sugan modar pedah maru eta teh ya masyaallah urang leuwih hade tinimbang urang ngalongok ka jelema anu gering 1000 anu gering leuwih hade tinimbang ngalayat ka jelema anu maot 1000 anu mah nu matak badak ganyaranana wegah kabina-bina cara urang nalika digero ku Allah subhanahu wa ta'ala titah ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan ieu ibadah teh akhlak sarta Allah maka wajib nu sifatna wajib sunat sifatna sunat ibadah ka taklif kana dua kahiji ibadah mahdoh kadua ibadah goer mahdoh aya nu ka taklif kana wajib aya nu ka taklif kana sunat nalika cek Allah wajib maka notok ka unggal-unggal babatok cek bahasa kasar awas ibadah teh aya nu khusus aya nu umum ibadah anu wajib tong jauh-jauh kewajiban orang sadayana sebagai jalma Islam balik tur boga akal maka wajib kudu ngalaksanakeun salat anu 5 waktu ieu salat nu 5 waktu teh kewajiban ti Allah notok ka unggal-unggal babatok di mana Islam balik boga akal keur di mana wae anjeun keur kumaha wae anjeun maka poma ulah sok ninggalkeun kana salat anu wajib ya Allah naon sabab ieu salat teh ngajadikeun pokok dina urusan ibadah ari nu sifatna wajib salat nu 5 waktu ieu teh pokok dina urusan ibadah sedengkeun ari sunat mah ngan saukur pola ibu aya bu salat teh pokok dina urusan ibadah nu sifatna wajib nu 5 waktu nu sunat mah ibadah nu sifatna sunat ngan saukur pola sedangkan sehebat apapun pola tanpa pokokna tanpa bahan moal jadi leres dari tadi dia aya biis ayeuna teh corona teh geus rada turun levelna geus kana 2 levelna barudak teh sarakola deui sedangkan teboga baju jang budak sekolah ini ka tukang ngajahit cek biis mang panggieunkeun baju sekolah kumaha potonganana polana tah ieu lah sing gini potonganana mah polana mah cek biis teh ditanya deui ku tukang ngajahit biis mana bahana kewe tahun hareup jadi moal
sehebat apapun pola tanpa bahan moal jadi awas orang bolak-balik masak kadeweknya kasar ya terus kembali al hukmu karrosi hari hukum seperti sirah ulah nyalah kenu ngobrol kenana hukum seperti sirah nalika bapak meuli kopeah ku inung budak bapak nama teu ini dititipkeun ka inung budak pangelikeun kopeah ini teh ka pasar balik di pasar dibikeun eta kopeah pas teh di naon di cobaan kopeah teh seret cing nah kopeah nu dirobah atawa sirah nu disopak kopeah anu dirob al hukmu karena si ari hukum teh seperti sirah kacida bohona belegukna jelema lamun kopeah sareder ngarobah si sirah nu kudu ngarobah lain sirahna disopak tapi kopeah jeger teh urang bertentangan jeung aturan Allah lain aturan Allah nu kudu dirobah tapi urang sorangan kudu ngarobah ngikuti kana aturan Allah. As-salatu khairum minan naum sengekeun eta bujur ka salaki pret hitut subuh sia pek aku salaki mali ka pamajikan brot modal lain sarolat kalah ngaraduh hit aya di dieu aya astagfirullahaladzim. Ibadah salat teh keur kumaha wae urang di mana wae urang maka ulah ditinggalkeun sabab aturan Allah mah nyekek teh logor salat kudu bari nangtung wajib hukumna pikeun jelema nu bisa nang Pak Ustad kuring mah teu bisa nangtung bisa oge diuk pek salat bari di Pak Ustad kuring mah teu bisa diuk bisa oge ngagoler pek salat bari ngagol Pak Ustad ngagoler geus ripu ngan saukur bisa ngicep ku isarah pek salat kungi Pak Ustad urang mah geus teu ngicep modar teu kudu sol nah banget deuy ya rek pajabat, rek kolomrat, rek kiai, rek petani, rek tukang dagang, rek tukang bawang kabeh oge nalika maot mah dibawa ka mas nah ieu teh mung-mung teuing ka masjid kitu deuar teh tukang macul maot disolatkeun galengan moal kade sian ke mah salatkeun galengan balikeun kawetan tah nu kali salat tukang macul gelar teh nu sok ngahuma maot di huma disolatkeun di humawal dibawa ka masjid ari ieu mah kaluang di pagelaran aya jelema teh nu sok ka masjid teh ngan saukur saminggu sakal jumaahan we ngumpul eta ge masih kene untung aya kadaek jumaahan der teh aya deui jelema eta ka masjid ngan saukur sataun sakal nalika lebaran we Idul Adha jeung Idul Fitri ayo nu leuwih parah eta si ontohon nepi ka sapaeh sakali ka masjid nalika modar we dikubuk ka mas Allahu Akbar aya di dieu kitu kaluang di ditu loba seperti onta Rasulullah terang onta Rasul ieu onta Rasulullah nalika Rasul ka mana pasti nuturkeun ka Kangjeng Nabi Rasul ini ka mana wae sok babarengan jeung Kangjeng Nabi ngan nalika Rasul lebet ka Masjidil Haram eta onta sok milutaran di luar we onta mah geus kaluang di pagelaran loba jelema jiga onta Rasul kumaha wauh jeung ajengan wauh jeung ustad wauh jeung kiai nepi ka babarengan ini ajengan ka itu nuturkeun ini ajengan ka dieu nuturkeun sup ajengan ka masjid si eta mah tanadaekeun milu berarti eta teh jelema engke jeung onta ngan jiga onta Rasul masya Allah nepi ka imah gigireun masjid kade
Salat ulah ditinggalkeun sabab ieu salat can nitipkeun amal-amal nu sejenna. Analogina ngarah ka harti. Naon sabab ieu salat can nitipkeun amal-amal nu sejenna? Sabab ibu bapa sadayana nu sifatna sunat, maka kabeh pagawean-pagawean sifatna sunat naik kana salat. Sabab salat teh can nitipkeun amal-amal anu sejen. Contoh, hade jeung tatangga, akur jeung dulur sakasur, akur jeung dulur sadapur, sacianyu, sagubernur, kaituna nalika tara daek salat moal katarima. Hasilna eta ngarah ka harti di dieu misalan aya biedoh, alah nya biedoh boga duit wadah dibere ku salaki, biasa salaki mere 50.000, ayeuna biedoh teh dibere ku salaki 500.000. Punten biedoh ieu mah ukur masalan contoh wungkul biedoh bungah ka bina-bina nepi ka isuk-isuk tos salat subuh geus beres sagala rapi rek ngagidig jeung biedoh ieu duit nu 500.000 ku aing rek dibalanyakeun ka pasar. Ngan pas rek ini ka pasar biedoh budak ngaleweh hayang mil osok itu budak hayang milu osok terjadi tuh ka ini jol we biidah cek biidah teh biedoh aya biedoh lain arek ka pasar cenah biidah nah geuning cak ini ieu si ujang cenah leweh ngadak hayang milu sedengkeun lamun mamawa budak lah rarion sok tararangel kitu lain. Kumaha atuh ieu biidah nitip we duit 500.000 engke panggih di pasar. Duit biedoh dititipkeun ka biidah caritana ceuk biedoh ieu duit engke disamper di pasar. Jadi duitna geus dititipkeun ka biidah. Biidah ini ti heula mawa duit biedoh. Biedoh mepene budakna ujang emak lain reka pasar tapi emak reka dokter erek disuntik osok gitu osok bu gitu dibohongan eta budak maka tong aneh nalika budak geus gede sok kabarohong da tileutik keneh ge pan diajarkeun ku urang lain. Nah repeh dibere duit 5.000 ini tuh caritana biedoh ngan duit geus dititipkeun ka biidah. Biidah meureun geus nepi ti heula wallahu alam akhirna nuturkeun ieu biedoh pas nepi teh ka pasar diteangan biidah teh teu kapanggih tegasna mah teu aya nu katitipan eta duit teh sedengkeun biidah ngan nalika biidahna teu aya maka katarima moal eta duitna biedoh moal sabab nu katitipanana henteu urang daek sodaqah jariyah nalika tara daek salat nu 5 waktu dinangtos moal kapanggih ladang sodaqah jariyah jeung sajabana sabab ieu salat nu 5 waktu can ditipkeun amal-amal nu sejenna. Mantap ulah sok ngalalawarakeun ibu kana salat ieu madur dina pagawean asarna keur jalan-jalan magribna ge kaburitan isana dina tongtonan subuhna ge kaberangan dan ngahaja diliwatan BAKB. Ia sholat kudu dijaga. Dikala berbicara urusan sholat, maka ia sholat cek bahasa ulama, maka ia sholat teh kudu nepi kana ukuran jadi. Berbicara urusan jadi cek saha cek aturan hukum fikih. Sabab lamun sholat nepi kana ukuran jadi, lir ibarat urang boga sawah, boga kebon, dipelakan bonteng jeung cabe. Lamun ieu bonteng jeung cabe dipelak nepi kana ukuran jadi diberak ku orea jeung sajabana tinangtos lamun jadi mah aya bahan buahana nana ngan sabalikna lamun urang melak bonteng melak cabe tapi henteu nepi kana ukuran jadi sanajan diberak ku tai kotok tai melek tai jelema sugan ditapokkeun di dinya ngan ieu bonteng jeung cabe teh teu jadi buahan moal
moal nu matak palebah dieu kade ulah sok ngalalaworakeun kana urusan salat sabab dina salat teh aya syarat jeung rukunna syarat rukunna ku urang pek dilaksanakeun maka insyaallah lamun salat urang sesuai jeung aturan hukum fikih nepi kana ukuran jadi tinangtos aya bahan ditarima ku Gusti Allah. Aduh ibu ayah ibu kebagian jometna kebagian sekarang jomet kejo samet ngan kade urang salat teh ulah ngan saukur wajib bungkul sabab di samping wajib teh aya sun lamun ibu tuang dahar pokokna teh berarti nasi sangu jeung ibu lamun ibu dahar ngan saukur sangu hungkul nikmat moal ceuk ibu nalika urang dahar mah eueuh deungeunna teh eueuh rencang teh teu karasa nikmatna dadahar teh ngan pokona we wungkulnya eta sangu rajan oge dahar urang mangan saukur jeung gepuk gak kurupuk kitu lain. Aduh tapi lamun urang dahar karasa ku bapak-bapak nalika keur macul datang inung budak nganteran jam 8 atau jam 9 bari jeung sangu haneut keneh dibuka dina galengan pas dibuka teh sangu haneut keneh ari sambalna sambal tarasi dicoel ku jengkol meunang ngagoreng ari asinna asin pedak bari jeung meunang meuleum nepi ka nikmat kabina-bina sabab eta dahar teh jeung rencang geus dahar teh ayeuna tuluy ditimpah ku samsu beres ditimpah ku samsu dibabuk tak ku seprit ngagoler harita keneh bener teh sabab nikmat da ieu dahar jeung rencang ari dahar mah hayang ejeung deungeunna ari urusan salat ngan saukur wajib bungkul ari sunatna nepi ka teu dipigawe lamun hayang nikmat ulah wajibna wungkul tapi barengan jeung sunat kabeh ge aya dina salat sabab pengertian salat jeung bahasa jeung lugot addu'a jeung lugot teh addu'a salat teh matak aya hayang naon wae ibu hayang naon wae bapak pek laksanakeun salat bahkan dina salat sunat dar teh ibu hayang beunghar aya salat sunat duha leres nepi ka ngadua dina duha teh ya Allah nu ti luhur turunkeun nu ti handap kaluarkeun atuh memeh ini ka sawah teh salat duha heula nepi ka sawah teh kalapa asak teu kudu naekan geus marurag berteh macul bari cieu pan belut oge sabab memeh ini na urang teu duha heula nepi atuh ka sawah teh pan katingang kalapa deui berteh macul dipacok orang dawan Imam Ghazali lamun urang dawam salat duha poe Kemis we heula bu entong waka unggal poe can kuat mah poe Kemis jeung Imam Ghazali bahkan ditabihan ku pembacaan doa ya samiku 500 balikan maka dawuhan Imam Ghazali moal ditepikeun heula kana poe Kemis nu bakal datang terkecuali dicumponan heula pangabutuhna tuh osok kurang duha osok dar teh ibu dagang cilok seblak teu laku wae bingung aya nu nawaran cenah ayeuna mah kudu dagang es atuh ece heuh kumahanya aya dina salat penta urang salat istikharah pikiran teu tenang hate ringrang salat tahajud nepi ka di pagelaran mah aya salat nu kontan harita keneh ku Allah der teh kuring nyolatkeun mayit sing kadesel kana pesa kontan harita ke mata kula lalawara kana urusan salat ibadah ngaranna jang nyamungkeun akhlak urang ka Gusti
maka pek laksanakeun kurang sadayana hayang sampurna na ibadah maka ku ilmu eusian masjidna eusian tempat madrasahna eusian tempat pangajianana supaya ibadah kurang ditampi ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu kadua akhlak sarta Rasulullah disebutna mutaba'ah. Mutaba'ah mengikuti Rasulullah, maka segala sesuatu dilakukan ku Kangjeng Nabi maka dituturkeun ku urang sadaya. Kangjeng Nabi teh ibu bapak sami jalmi ngan Kangjeng Nabi mah jalmi luar biasa. Ari urang mah diibaratkeunana batu wahangan, ari Kangjeng Nabi mah seperti berlian ya, mahal hargana. Ngan batu wahangan oge lamun hayang ayah hargaan seperti berlian, ayah hargaan seperti berlian, maka ieu batu wahangan teh kudu dihijikeun jeung anu sejenna. Sok ajengan ayeuna balik ti pangajian hapunten ajengan ieu canak we batu sanajan sarujung bodak teh meuli gubuk leres teh. Ari hiji mah bener. Tapi lamun ieu batu dihijikeun jeung nu sejenna dikibikeun sabaraha batu ayeuna sakibi. Jelema hayang aya hargaan pek campur baur dina kahadean, sabab cicing dina kaalusan ngajadikeun rahmat, pipisahan teh ngajadikeun laknat. Ngan sok aya batu teh geuning hese dihijikeunna teh da badag rada teuas, cokot gegenir disebutna naon? Martirnya. Modern babu kainya sugan belah ya. Oh piraku deui jelema teu daek ruang riung dina mingguan kudu dibabuk ditampol ku palu mah aya di dieu aya. Ieu mah batu teh nepi ka hese ditampol hese ku palu 5 kilo 10 kilo teh anger we mental. Cobaan tukang ngabidamitnya badag kayaknya ku bidamit. Aya jelema di dieu taradaek berjamaah, taradaek salat, taradaek ngaminggu piraku kudu dibidamit. Ya, asa piraku. Ya. Dibidamit ke hese. Nu kitu mah dorong ku sararea gulingkeun palingkeun ka Cibala, Cibudi. Jelema geus daek ikut campur dina kahadean. Anger we lah nyilakakeun ka sararea. Maka wajib urang ngelingan ngabejaan, sebab cicing di alam dunia teh urang ibarat dina kapal. Sok sanajan ieu kapal boga jok urang masing-masing, ieu kapal teh aya dina laut anu jero, der teh aya jelema ngohokan palepah korsina nah harek diantep atawa dicarekan. Dicarekan sabab lamun pohok palebah kursi manehanana tinangtos bakal bocor nu ti karebek saha manehanana atawa urang sarerea nu aya dina kapal. Sok sanajan cek bahasa manehanana ieu kursi nu dewek geus dibayar ku dewek geus dipanjer ku dewek nah harek usil teuing dikohokan ge ku dewek. Ngan anger nuti kalebuh mah nalika bocor anger keneh we sararea nu aya dina kapal. Ulah amek nalika dibejaan ku ajengan ditoel ku tatangga sabab nu bakal turun adabna mati Allah lain manehanana wungkul tapi urang sararea tatangga baraya nu aya di eta kampung di eta daerah lamun manehanana teu iman jeung teu takwa ka Gusti Allah gitu lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Ngan nalika ngabohongkeun we teu ta eta dalilna nu mawi palabah dieu sok urang mutaba'ah ka Rasulullah mengikuti aturan Rasulullah maka tatanan kehidupan Rasul sunnah-sunnah Rasul dijadikeun tatanan kehidupan urang sadayana geus tong mila teuing. Nu katilu akhlak sarta manusa disebutna ukhuwah. Ieu silaturahmi urang kudu akur jeung dulur, saling ajenan, saling tuduhkeun, saling bejaan, da teu lemah mah nu sampurna mah iwati rokok leres teh. Iwati rokok nu sampurna mah. Sok urang babarengan
Da kabeh oge nalika menghadap maka Allah di hadapan Allah manusia nu mulia kabeh aya dina karugian jeung karuksakan terkecuali nu mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Anger nu pangtakwa ka Gusti Allah. Dawuhan Allah wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wal asri demi masa, wal asri demi waktu asar. Innal insana sesungguhnya manusia lafi husrin kabeh aya dina karugian, lafi husrin kabeh aya dina karuksakan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Terkecuali golongan jalma nu iman jeung nu beramal saleh. Ibu iman ka Allah. Ibu iman ka Allah, Bu? Jawab sing tarik. Iman ka Allah, Ibu? Sieun ku Allah, Bu? Sieun mana ku Allah jeung ku hileud? Hah? Sieun mana ku Allah jeung ku hileud? Ari ku hileud mah ceuk budak mah eta hileud dina baju parosot bajuna Ibu. Mah eta hileud cenah dina kolor parosot kolorna Ibu. Mana kehet eta cenah mah dina kutang parosot kutangna Ibu. Mana cenah geuning kedu eta mah dina cangcut parosot cangcutna Ibu. Mana ujang geuning eueuh eta mah hileud camuk-muk hideung. Ari ku hileud nepi ka ajret-ajretan ari ku Allah henteu sih. Tadi ke jelema nu bener iman ka Allah idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Nalika dibacakeun asma Allah jelema nu bener iman ka Allah maka wajilat qulubuhum ngageter hatena sieun ku Gusti. Osok ibu ngageter hate. Osok Pak Ustad abdi mah ngageter hate nalika diimah geus teu gablek be. Osok Pak Ustad abdi mah ngageter hate nalika diimah geus teu boga du. Osok Pak Ustad abdi mah ngageter hate nalika diimah geus teu boga suluh. Pak Ustad nepi ka badag abdi mah ngageter teh hate teh nalika salaki naranini hayang nyan. Badag kita mengajida lain ngageter urusan eta tapi nalika dibacakeun asma Allah wajilat qulubuhum ngageter hatena baik asma Allah nu berbentuk teks yaitu Al-Qur'an ataupun ayat Allah nu berbentuk konteks yaitu alam semesta kejadian di mana-mana bencana jeung sajabana itu tanda-tanda kekuasaan Allah maka jelema nu bener iman ka Allah ngageter hatena sieun ku Gusti Allah. Sok sieun teu bisa ngalaksanakeun parentah Allah, oge sok sieun teu bisa ngajauhan larangan Allah. Pek pikiran urang sarerea, iman urang geus nepi ka dinya teu acan. Ngan manusia cek Allah ittaqullaha mastata'tum. Kudu takwa maneh ka aing sakamampuhan maneh. Untung nanti ayat-ayat eta ngan wajib urang berusaha jeung berjuang tingkatkeun iman ka Allah nalika turun buru-buru sana naik nalika geus naik maka kudu leuwih naik eta keimanan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Jelema nu mulia di hadapan Allah terkecuali anu takwa ka Gusti Allah. Ulah sok sia-sia ulah sok paing-aing ulah rumasa aing luhur sausap rambut dianap sausap dampal digigir sagiring cingir di tengah saaya-aya lain anu urang mah teu ngaboga-boga ngan saukur bobogaan nu boga nu sabenerna Allah subhanahu wa ta'ala. Leres deh lain anu urang lamun bener ieu jiwa raga urang anu urang hakikatna mah nu Allah urang mah ngan saukur ngaboga-boga ngan saukurna ge bobogaan nu boga nu sabenerna Allah subhanahu wa ta'ala da sabab lamun bener ieu anu urang
nalika ibu nyeri huntu ngahiung di juru cek ibu kunaon dia teh nyeri huntu datang tukang karaos di tukang kaos jangkar sirit siah bukan carekan jual di tukang sikat belis jurig si ibu teh yang datang di tukang sikat nanti ka amak kabina-bina sedangkan nyeri huntu nyeri nak kabina-bina tapi kamuriangan bari cintara aya nu ngalongok laras sok nu ngalongok nyeri huntu asa jarangnya lamun bener ieu huntu anu kurang tangtu bakal bisa menerkeun deui eta huntu nepikan teu nyeri laras moal ini ka dokter nyeun sarehat moal tapi anger hakikatna manu Allah subhanahu wa ta'ala nu matak palebah dieu dohirna kudu aya batinna kudu aya spiritual ritual intelektual sosial itu cek bahasa Hercules namanya spiritual ketauhidanana keyakinanana maka dibarengan jeung ngadoa ka Allah ajukeun ka Allah kunaon urang make kudu ngadoa ka Allah sabab Allah goib dalamun Allah nadohir mah teu kudu ngadoa tinggal diri we disampeurkeun bener teu nu matak sehebat apapun perusahaan, sehebat apapun dagangan, sehebat apapun usaha orang tanpa pengajuan anger moal di ACC numawi realita bukti dohirna kudu aya pengajuanna ge kudu aya ad-du'a wal ibadah deui maka sing hade ukhuwah sarta manusia ulah pasia-sia ulah paaing-aing dan jelema mah eueuh nu sampurna iwalti rokok nu sampurna mah iwalti nu mulya di hadapan Allah mah jelema nu iman jeung beramal soleh oge nu takwa ka Gusti hasil tina mulugan ditingkatkeun akhlak ka Allah disebutna ibadah ditingkatkeun akhlak ka Rasul disebutna mutabaah ditingkatkeun akhlak sarta manusia disebutna ukhuwah tinangtos bakal kapetik kabagyaan dunya sinareng ae di dunya loba ribuk loba lauk nete gedong nincak maka di akhirat urang diasupkeun kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala di mana urang geus ka surga reka mana geus ka surga tutup lawang si botak sakitu anu kapiatur kakirangan sareng kalangkungan apunten anu kasuhun Allahumma sholli ala sayyidina rasulillah yasmin amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanih subhana sisana kama asnaita anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita wal hamdu ba'da ridha Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisha ardu wa man 'alaiha wa anta khairul wasisin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bisyiril Fatihah. Kira-kira misalnya kalangan hampun dan makasihun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.